batu sia ka deui kuari halanan oh malah ka deui yakeun lagi kula ka deui nah datang ka dinya sekali dua kali bener sia bener lamun bener hayu ngilu jeung menghaji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh saya kita milih nek ngaorai nek monyet nek babaya nek babi atuh babari teh bakos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh bakos gitu syaratnya kumaha lah syaratna meuhna naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus bere anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah itu gitulah lamun sanggup atuh teu naon aing ngabejan mah mendekat itu aing diantar ku aing jadi utusannya anak puguh bu haji ngos aing rasulnya aing ge rasul syaitonir rajim billahi minasyaitonir rajim inna allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya datang ke jelema-jelema anu memang bisa dipengkol-pengkol ku iblis nyana datang tiba heula terus datang ke zaman Kangjeng Nabi urang nyana datang ke Abu Jahal, nyana datang ke Abu Lahab, nyana datang ke berbagai jelema-jelema anu boga hasud di jeron, boga kibir di jeron, boga ria di jeron, dikembangkan ku iblis. Datang iblis Jahal naon eta Muhammad make jeung ngajak mangeranan ka Gusti Allah. Pangeran urang deuk dikamanakeun sok kitu geuleudena Uzza Manat mun haju ente Jahal mangeranan ka pangeran nu ngaran Allah nu kuari keur disampaikeun ku Allah ajeun Muhammad ai pangeran urang deuk dikamanakeun ieu teh pan lain sambarangan pangeran ge ulah sageunana kitu ka Muhammad kuari mah kieu bae bener eta pangeran Allah teh pangeran bener tetapi tetep aya deui pangeran salian ti Gusti Allah. Saha cik Abu Jahal teh eta pangeran jin setan eta pangeran. Oh cik Abu Jahal sok macem-macem sampai sok aja iman bae ulah kitu cek setan ya dengekeun asupkeun ke jero hate anjeun Jahal bejakeun ke anak buah anjeun bahwa bener Allah teh pangeran ngan Gusti Allah mah pangeran teh nu ngadamel manusia tah jelema nangieun pangeran Allah tah eta hewan-hewan dawab nangieun pangeran Allah tah eta bangsa an'am pokona mah hewan-hewan nu kos karang itu tah eta nangieun Allah seluruh hewan aya di kebon di leuweung di laut eta ngaranna buatan Allah ayo aya deui pangeran jin iblis sarua eta tah kadieu keneh eta nya nama ngadamel nu sok ngarusak mau gajah ua teh eta badannya iblis sia ada ulah salah bangsa nu sok ngarusak lah orai kalajengking eta nanyeun iblis
berbagai kagorengan tak eta menangin iblis. Model kumaha cek kabujal, model lenong anu sok ditakolan teh tong ting tong tang tong ting ting tong tang ting tong gampang ngaranna tak eta teh nangin iblis bejakeun. Aya deui nu kos bedug tapi ditutupan dua nana blak-blik naon sia eta ngaranna kendak tak eta nu kos kitu ngaranna buatan iblis. Nu sok dicekel ku raja dangdut teh naon tah ngaranna teh tuh nyahoan kabeh jangan sok ngadengekeun tak eta bejakeun buatan iblis nu kos kitu tah. Nah anu sok dipencet aya sorangan teh naon aju aya ngigelan awe sorangan naon ngaranna cepat sesok teh jauh aya ge jauh di atas sia lah sia isim no gak banyak tuh organ tak eta teh buatan iblis bejakeun bangsa persururan nusok ditiup teh adu diangkat-angkat teh naon teh ngaranna tuh suling nyawan sia teh nyawan aing sih sebenarnya eta buatan juri sarua bae. Tah nu sok dibawa ku si Betty teh anak ayam turun 10 tongtrek 10 mah tereh pae hiji tinggal 9 tereh geus eta nu turun 1000 angel tah mata hayang datang ka beres anak ayam turun 1000 mati hiji tinggal 999 wah angel kene geus bere duit bae geus kita ilit angel tah geus aya 10 mah tungguan geus kurang eta geus sarua buatan iblis. Oh nu kos itu buat iblis jaipongan buat itu cak iblis ya mere nasehat mere nyaho ka Abu Jahal eta mere nyaho ta bangsa nu kos karar itu ta buatan iblis tah lamun salat puasa zakat eta nang Allah masjid eta nang Allah tah nu kos kitu tah mushola majelis alim pasantren eta nang Allah tah lamun nelayan nang jurig tah nu di jati teh tah nu di jati nelayan tah eta teh meunang setan tah nyieun tah cak iblis ye tah urang jadinya hopan ngaji tafsir bener teh nah bener teh anu sok kadinya saha kan sia sarua bae sia ngabenerkeun ongkoh asup ongkoh aya di dia gini suka kadinya oh geus aing hulu-hulu na tadi geus salaman jeung aing lah pokoknya oh pokokna mah potongan kitu potongan nelayan ganjeun buku mah sapotongan kan jelema teh kapanggih jeung ieu mah potongan mushola ye kapanggih jeung ieu masjid ieu potonganan ye ieu mah potongan mushola lain masjid lain ye oh ieu nelayan ye ya atusan nelayan potongan bukna gitu lain deui nu sok nelayan pokoknya matina cukuran dan lagi geus kadele orang ini katempo atuh jelema mah geus pokoknya moal bisa dibobodo bae teh tah eta nelayan teh eta manang setan kos kitu emang aya naonan di jero ulah loba omong di jero nelayan si hayang nyawa mah ka ditu bae geus dia ka jero si asup ka ditu geus make pakaian make samping make baju koko mawa sol make sorban terus ya kayak kapangi usia di ditu anu hideung aya nu putih aya mah pokona aya we aju kadinya mah pokona mah sia mau duit we ka ditu geus kan nelayan bakal kapan emang ge nyaho lain ge pemain sarua bae dibejakeun teh ku iblis oh atuh aya kitu mah iya ieu teh jahal lain ti kuari bae anjeun mah sebagai penerus generasi penerus ti baheula ti zaman Nabi Adam terus Qabil ngabunuh Habil ta eta teh nang pangeran setan ngaranna terus datang ke dia terus ke
pangeran setan teh geus ngacak-ngacak ke turun di utusan Gusti Allah Rasul ngaranna terus datang ka belah dieu Kangjeng Nabi Musa kang terus datang ka Kangjeng Nabi Isa datang ka Muhammad ta eta teh Muhammad teh bener emang Rasul Allah pangeranna Allah ngan aya deui pangeran salian Allah setan ngaranna sok dibahasakeun jin geus sia mah eta bae pangeran ulah ka Allah kadinya bae emang nyana ge pangeran eta teh bersekutu jeung Gusti Allah pangeran setan teh bersekutu jeung Gusti Allah kitu ngajungke ka ditu da kumaha cak Abu Jahal teh ulah hese lamun tiama aya hiji pabrik kemudian eta pabrik geumeun eta munajat ka pangeran setan belikeun coba ge kotok putih kotok hideung embe hideung embe putih pencit didinya demi pangeran setan pencit didinya engke ge aya petunjuk-petunjukna engke eyang anu engke ge aya petunjukna tuh pangeran setan ya teu cicingeun atuh teu cicingeun pangeran ngaranna ge ngabogaan anak buah engke ge aya ge nu nyurup engke cirina anu sok tebak-tebakna nu sok make gelang bahar bakal make ikan kumisa biasanya kumisanya tilok di setri kuna serem jadi kuna nyarupaan ka setan bisa anu kumisna gede eta teh sarupa jeung setan si ajak nu kumisan teh atuh kitu nasihat setan teh ya Allah ya Rabbi Gusti Allah aku janggot itu Gusti diurus buuk teh diurus rarawigan mun urang neuleuh buuk da teu diurus kumisna teu diurus janggotna teu diurus atuh huntuna ge geus teu diurus matana ge geus kitu hi semu beureum tah eta teh utusan pangeran setan geus si aya engke di lembur eta utusan setan tanya aju bae panjana kela nginget menyan tutupan di mana ujang di mana abdi di bojong di mana di pengkolan aya naon anak aya naon iya dagang sepatu iya teu maju eleh ku batur saingan tenang ke urang ge boga pangeran ya kela senget aya naon manggil kula ulah keur istirahat di Gunung Kencana dipanggil anak aya naon iya urang bojong minta tulung unaon dagang eleh saingan gampang belum lu tetanggana sia setan lu goblok biasa tuh aya kudu dibeuleum atuh mah musuh polisi ka bokos kitu mah teu ditikep bahasa beuleum teh lain dibeuleum make sun ceng bojong aya caran bisa dibeuleum imahna bisa dibeuleum perusahaanna bisa dibeuleum teh dibeuleum semangatna kumaha ujang deuk meulina bae mahal atuh dibelum kabeh ujianana ujang anu bakal maju itu anu bakal ngajejas kitu bae eta mah hitung-hitunganna geus kalau udah istirahat deh ka Gunung Kencana nya sial jasa teh juring takos kitu ceng oh di mana ye hayang ke tarif-tarifna aya hayang puas kali itu ka Gunung Kawi
puas tau nggak dek monyet dek orai dek bedul babari teman di Gunung Kawi eta utusan syaitonir rajim aya utusan-utusan anak di dia mun daerah Banten aya di ditu di Cibeo ka ditu terus ka ditu Baduy tah jangun dek ka Baduy ka ditu sarua bae teh ti pangeran setan-setan kene teh hayang nu rada deket bae di dieu atuh aya di dieu geus boga utusan-utusan ada di gelam aya di dinya diturup aya pokona mah di araraya unggal daerah ge atuh ja utusan Gusti Allah pangeran aya nu kuari tata jadi kiai jadi ustad atuh ieu sarua pangeran setan ge nu kuari jadi mbah-mbah dukun atuh araraya di mana ge tak ulah hese-hese dek neangan pangeran nu mana abeh babari manusia kitu wae oh kitunya jaga puja wah itu bejakeun ka masyarakat di itu Cikupa bejakeun tuh ieu horeganan ayat Gusti Allah nu agung kapagi ngemantak ayat ieu teh diturunkeunana ieu ka kaum-kaum zanadiqah ka kaum-kaum zindik anu manehanana nyaritaan Allah Ta'ala khaliqun nasi wad dawab wal anam wal hayawan Gusti Allah mah ngadamel manusia ngadamel sato ngadamel ingon-ingon jeung berbagai hayawan-hayawan nu bararagus wa iblis khaliqus siba wal hayat wal aqarib wasyurur iblis mah pangeran nu ngadamel sato-sato galak kaya ning mau kaya ning gajah kaya ning bangsa buaya itu keneh bangsa orai-orai timimiti orai nu laletik datang ka orai nu geuleude kala jengking kitu keneh nu bangsa surur-surur nu garoreng-garoreng anu bangsa nu pas diigelan di jogedan eta teh buatan iblis ya Allah kulantaran kos kitu turunlah ayat ieu waj'alu lillahi syuraka'al jinna wa khalaqahum kafir-kafir dijadikan ka Gusti Allah teh dijadikan sebagai syuraka tegese jin tetapi ngamanana lantaran suraka jadi mapul sanin jin teh lillahi mapul sanin suraka mapul kadua mapul awal jin jadi badal jadi berarti ngahartikeun wallahu a'lamu bil muradih eta para kafirin-kafirin teh ngajadikeun ka jin sebagai suraka ka Gusti Allah jin teh setan teh dijadikan syarik dijadikan sekutu persekutuan pangeran antara jin dan Gusti Allah itulah kafir nganggapna Masya Allah jadi ngomong nagengis bae ulah saling mendahului lantaran ieu ge sarua pangeran Gusti Allah pangeran atuh setan ge pangeran geus bae kuari mah urang papada-pada bae lah ulah sok make silih sigeng ta eta teh kafir teh boga anggapan seperti eta bahwa jin eta anu rusak anu nyieun sok rusak sebagai sekutu Gusti Allah dianggap pangeran keneh padahal mah wa khalaqahum jin teh nangieun Allah hanya dianggap pangeran nangieun Allah makhluk keneh eta teh tapi ku ngeunam kitu ngaranna ku Kristen ku Yahudi ku Protestan ku Katolik ku Buddha ku Konghucu ku kafir dianggap pangeran nya teh cek Nasrani jaing mah teu mangeranan ka setan kunaon atuh nyana nyembah ka patung ka batu eta teh seakan-akan nurut ka setan sebab cak setan sembah batu ku sia sembah patung ku sia sembah makhluk ku sia nang saha eta jana nyembah ka makhluk nang saha nyana nyembah ka batu jeung ka patung lamun lain perintah setan berarti nyana teh nurut ka setan sebab nganggap bahwa setan sebagai sekutu Gusti Allah itulah anggapan para kafirin naudzubillah min wa khalaqahum nangieun Allah setan ge
deuk kumaha deui atuh make jeung di pangeranan cek cenah henteu mangeranan ka setan kunaon nyembah ka patung jangan aing mah mangeranan ka iblis kunaon nyembah ka batu aing mah henteu nyembah ka jurig kunaon atuh nyembah ka makhluk setan teh parentah setan nasihat setan teh kos kitu teh nyana selalu memberikan nasihat urang keur cicing menel motor bararagus le mobil bararagus warung gelede asup ka supermarket mamanitarariis ngeunaheun jasa kunaon ai urang boro-boro boga mobil mewah mobil teu mewah ge teu boga motor ge teu gablek cicing di imah anu butut pemandangan sehari-harina motor sakitu baragus ka mobil sakitu baragus ka imah jeung komo ka Jakarta balik kurang ka imah diuk boro-boro di kursi anu bagus diuk di bale ronggang balena ge mending ronggang ge haji tumbilaan nya ronggangnya dicok-cok tumbila sial jasa pan kunaon ieu nasib aing kos kieu mulai setan datang ke jero hati ceng ikan zaman modern Aisyah kurang cicing bae kuari mah zaman teh geus global era globalisasi tinggalin lamun kuari hirup teu boga motor teu boga mobil cek jalan teh apa nih geus berusaha tapi sepan ya tuh usaha da ulah datang ka ngawarung kos kitu doang ngawarung kos kitu doang mah teu datang ka iraha ka beli mobil ka beli motor geus ka mana atuh deuleu batur tanyakeun ge ka Pak Haji anu nyana nu mantak imahna mewah mobilna loba usahana maju tanya loba tatanya tuh jelema mah kudu loba tatanya Gusti Allah ge nyebutkeun sing loba tatanya waduh teh setan bisa kos kitu setan ngana sehatanana loba tatanya naon teu tatanya mah bal beres tuh dalam dina Al-Quran fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun kata setan itu nyata kos kitu nya datang nya kadinya Assalamualaikum salam aja teh kawangan tuh haji mah ya enak tuh kade kula mah ieu dikonsultasi ayo tuh Mas obrol haji boga imah kieu mah keur carita bae mah jeung mobil loba segala toko eta teh ka mana yang di mana eta masa nunggu guru sekolah tatanya usaha bae lain mah Pak Haji serius antaran kula geus tiduduk di suk-suk di hulu jadi suku-suku jadi hulu sejasa dengan dunia ieu masyaallah kula mengadengekeun kiai-kiai segala wali-wali anti dunia geus teu asup bae teu asup mantap asuh tak kos gitu teh tetep hayang boga mobil we yang boga imah mewah lah eta komo teh ki uci ngomongna segala wali-walian tersedia mah kos gitu geus wakang ngaji mah ka ditu ieu mah ka Mang Haji bae da guru kumaha tuh guru gitu ieu mah dagang bae ieu mah dagangnya jabang mana Mang Haji mah rugi da teh kitu dibantu sia ka dedei kuari halanan malah ka bejakeun heeh kula ka dedei nah datang kadinya sekali doakan bener sih ya bener lamun bener hayu ngilu jeung Mang Haji ka mana tuh ke Gunung Kawi deukeut aduh saya tidak milih nek ngaorai nek monyet nek babayang babi atuh babari teh kos kitu mah tuh nggak selalu guna ngawarung gitu dikira atuh sia angel keneh ngomong kos kitu syaratna kumaha lah syaratna mah naon keluar ti agama Islam mencit anak hiji kitu doang geus beres anak hiji yeun deui habak geus bae hiji atuh pun kos kita ya itu sanggup gitulah lamun sanggup atuh teh naon aing ngabejan mah mendek itu aing diantar ku aing geus jadi utusannya anak puguh haji ngos aing rasulnya anak aing ge rasul syaitonir rajim geus atuh lah musyawarah heula atuh sia jeung pamajikan tah eta nasihat setan tah nasihat setan teh kos kitu tah masyaallah karim Gusti Allah lantaran ieu mah ustad anu susahna anu tadi masa pira sakola nangan sakola SMP doang datang ke SMA
Ayo teh dilanjutkeun nya ngawarung jaka pabrik atuh sakikituna bae akhirna brus ka Gunung Kawi ban ngagejelug akidahna kuari mapan ustad tad apa naik ngaji teh kudu boga motor sat-sit kadi-kadi tuh babari mun aya nu maot mun aya ngariung geuna WC sapira 15 juta sapira ge cenah boga aing mah hese paling salawat nu nyolateun 50.000 teh nu sugih nu susah mah 10.000 malah untuk mere-mere acan sia ngalantur mah tad ngomong lah tanggung susah aing setan bener keur ngomong jeung setan nu asup ya aya anu langsung ka hate aya nu ngabentuk aki-aki setan ya sarua bae mentek ada bisa aki-aki ya ye kieu atuh aya butuh dunia mah kumaha di ditu tuh di Cisoka aya di ditu nu keur ngembangkeun usaha ngaranna Langit Biru itu ku acarana coba urusannya sapira beli daging doang urang kadinya set balanja engke urang bakal diberi bonus urang titip diberi bonus komo lamun urang bisa ngajakan mah eta mah tuh capina fatul muin riba ulah ka make fatul muin lah nah dia mah susah sih make fatul muin lain persakanya hoing mah nu kos kitu mah riba lah angel kasugih tad geus kitu mah nu da di daleuna ulah fatul muin mio tad mio tad oh da starter lagi mantep jasa tad komo sakupi nu eta teh nu naon beureum jambu teh waduh eta betad pokona mah tinggal nyokotaan we jelema invest kadinya engke ente mah boga engke sasaleran sakanyaho tuh nya ngaji di mamana kita mah riba kos kitu mah atuh naon ngaranna teh ngaranna naon cek dina syariat pan aya ngaran-ngaranna usaha ge usulana nu kos kitu ulah bebeja ngaran geus bae hayu bae geus eta mah ajakan masyarakat ku ustad badaekeun ge kudu di pangajian heuh nya ye atuh tan geus ku ari mah engke bakalna meundang Avanza ka ditu ngeunaheun tan ye itu di eta digawe mah bari ngarokok bari magahan ngaji tapi urang boga duit ye ulah sok ajuri bari bakos itu eta kiai nu sok ngariba-ngaribakeun carekan ge ku sia ngadu gitu jeung aing gitu bejakeun lah hukumna lain hiji bae kitab gitu loba geus ulah make hiji kitab bae bejakeun gatuh ngadu gitu jeung sia geus sia ge masantren itu masantren ngadu atuh susah bae sia lamun teu milu kadinya mah ji bener oge yo atuh aing mah sakadar nganasehatan sia itu gaya hayang sugih mu atuh teu kudu tah mah aing atuh sakadar mere jalan doang sekarang jadi deh isukan ngalamun maning asup maning gula jol bae setan cuma kayak dipikir-pikir kan asup tanggung jawab gitu lu mun nanyakeun dalil nanggeus gitu ejakeun eta mah aya kiai-kiai nu ngaharam-haramkeun kiai ortodok sama kos gitu mah teu nyawa kamajuan teh mah kiai kos gitu mah di bener oge ye dibuka ku sia kitabna pengsong-pengsong teu habek kitabna geus atuh karena kadang baik jangan ngari nyana subrut aduh boga mio kadeuleuk ku batu meuli Avanza drek-drek teh ditangkap tinggal hulunya apa dipantok-pantogkeun pokona asal keluar ti jalur nuturkeun setan ulah sok ngabohongan awak sorangan hate sorangan awalna mah jenna ge nyahoeun ka belah dieuna nang tangan kiai segala haram-haramkeun teu jauh ikut bau teh kiai geus teu jawab aing tolol teh kiai teh eta mah kiai lain di urang lain teh di Lampung di urang mah moal mal kapiheulan di urang setan limitnya sudah eta kitu mangeranana
ngagilek dina agama, ngagilek dina syariat. Masya Allah karim, setik. Nah iya bangeraran ka setan kudaon atuh make mangan jantai mah teh mangan komi sakariba sia setan tuh. Ieu mah nu nyembah ka patung dijadikeun dipungkal pengkolkeun ku jin ku setan. Kafir nganggap jin sebagai sekutu Gusti Allah, padahal jin, setan, curi sarua makhluk Allah nangieun Allah. Kurang kumaha maha kawasana Gusti Allah, ka setan-setan ge jeuyeun Allah, maha kawasa Allah. Ternyata horenganan khaliq mangan hiji Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kafir-kafir teh lantaran geus dibius hatena ku setan teh sehingga nyana jijieunnan gedebul ngabohong, nyana ngomongkeun bahwa Gusti Allah teh boga anak lalaki jeung boga anak awewe. Eta ngomong kos kitu teh bigeri ilmin, tanpa mendasar ilmu, bodoh. Ceku partian nyaritakeun nyana Nasara mah ngomongna qalatin Nasara al-Masih ibnullah, Kangjeng Nabi Isa teh anak lalakina Gusti Allah. Cek Yahudi mah ngomong Uzair ibnullah, Nabi Uzair atau Ki Uzair eta anak lalaki Gusti Allah. Cek urang Arab mah wal malaikatu banatullah, malaikat anak awewe Gusti Allah. Tarolo das ngebohong. Kristen nganggap bahwa Masih ibnullah bloon. Yahudi nganggap bahwa Uzair anak laki Gusti Allah. Tolong urang Arab nyaritakeun malaikat teh banatullah anak awewe Allah. Henteu kumaha sih subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Gusti Allah, maha luhur Gusti Allah tina anggapan-anggapan nu disifatan nu dicaritakeun ku para Yahudi, ku para Nasrani, ku kafir-kafir Arab bahwa di anna lahu waladan, Allah teh boga anak. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. Ikut kurang karar itu ngomong nata nggak soro ngajelaskan bahwa Masih anak Allah. Atau apa Allah boga anak memerenanan atau kudu boga pamajikan. Kapan Gusti Allah teh boga pamajikan ya Gusti Allah malam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah nang Gusti Allah kabeh kabari geus dicaritakeun langit berbintang-bintang wabeh planet nang Gusti Allah, bumi kabeh nang ieun Gusti Allah. Berikut jajadian hujan nu turun nang ieun Gusti Allah. Allah nu lain nang Gusti Allah, makhluk-makhluk kabeh nang ieun Gusti Allah. Berikut setan nu dianggap pangeran ku kafir-kafir wa khalaqahum nangieun Allah. Allah dianggap boga anak padahal teu boga pamajikan. Kabeh ge nangieun Allah. Allah teh nu ngadamel langit jeung bumi, nu mantak badi'us samawati wal ard, nu ngadamel langit nu ngadamel bumi tanpa kapiheulaan ku contoh Gusti Allah. Allah mah teu kapiheulaan ku contoh nyieun sasaha ge. Urang mah urang kuari dek yen imah ge kudu boga gambar nyontoh heula dek alamana ieu teh dek ala timur, dek ala Mesir, dek ala timur tengah, dek ala Spanyol atawa dek ala kaditu Belandaan aya gambarna. Pakaian ge pakaian urang teh dek niru-niru mana, dek niru Arab, dek niru Belanda, dek niru Amerika, dek niru Paris aya gambarna, atawa dek niru urang Jawa make blangkon aya gambarna. Aya gambarna kabeh. Urang mah kapiheulaan bae ku gambar teu bisa urang nyieun tanpa gambar. Nu matak salah satu bukti Allah teu nyieun contoh heula makhluk di zaman Kangjeng Nabi Adam datang ka kuari apa aya nu akur jeung moal aya. Hayu cak Allah ya iman teu kudu make contoh-contoh.
teu kudu make contoh-contoh bapana kos kieu mana kos kieu borosot anakna lain deui akurkeun sadunia aya teuh nu model kos kieu malah ya bapana hideung anakna hideung bapana hideung mana hideung aya borosot putih heran cak bapana mah nya aing hideung mana hideung aya anak putih pasti sia main jeung tatangga kajen gogo mah teu percaya aing aya deui bapana putih anakna putih pamajikanna putih aya anakna hideung sia de kurang curiga bisi anak boga anak hideung sia de lantaran kuari mah zaman geus tangan nu caritana ieu mah Allah mah nyieun teu kapiheulaan ku contoh nyieun manusia nyieun langit nyieun bumi teu kapiheulaan ku contoh badi'us samawati wal nah nyieun Allah berarti kabeh nah nyieun Allah langit serta eusina nagian Allah bumi serta eusina nagian Allah berikut setan-setan juri kabeh nagian Allah eueuh nagian salian Allah anna yakunu lahu waladun wa lam yakul lahu sahibah make jeung Gusti Allah boga anak padahal mah pamajikan ge teu boga biasana kapan lu boga anak mah lu boga pamajikan pan Allah mah teu boga pamajikan justru nagian Allah kabeh ge atuh lamun Allah boga anak meureun Allah boga pamajikan lamun Allah boga pamajikan eta pamajikan Allah nang saha atuh bebesan berarti Allah teh beureun boga besan ka dituna atuh atau boga mitoha atuh bari eta kos kitu tahu desa tapi kapan eta Kristen mah geus ngajelaskeun wa qala an-nasara qalatin nasara al-masih ibnullah wa qalatil yahud uzair ibnullah cek Nasrani bahwa Kangjeng Nabi sate anak lalaki Gusti Allah cek Yahudi Uzair anak lalaki Gusti Allah cek orang Arab qalatil Arab al malaikatu banatullah pada takunaon atuh menjuluki Gusti Allah boga anak padahal walam yakul lahu sahibah Gusti Allah teu boga pamajikan kok dianggap boga anak jeung deui Gusti Allah teh wa khaliqu kulli syai wa khalaqa kulla syai jeung Allah teh anu ngadamel kana seluruh perkara wa huwa bikulli syai'in alim jeung Gusti Allah teh maha uning kana seluruh perkara eueuh anu teu dikajahokeun ku Gusti Allah langit jeung eusina nangieun Gusti Allah Allah uningaeun ka langit jeung eusina bumi jeung eusina nangieun Allah uningaeun kana bumi jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah nu kumalandang di alam dunia teh nang Gusti Allah kabeh jadi milik Gusti Allah kabeh nu bogana Gusti Allah nu mantap Gusti Allah mah Rabbul Alamin pangeran seluruh alam nyieun kabeh sakabeh alam anu ngurus sakabeh alam diurus ku Gusti Allah nyahoan Gusti Allah urang keur darariuk di dieu teh Gusti Allah teh keur leuleukeun ka urang nyaho ka hate-hate jelema nu keur darariuk di dieu teh nyahoan aya nu keur neuleuhan jam bae lapar sakeuna nyahoan aya nu panengkecena jam 10:30 boga janji kapanggih di pengkolan Allah nyahoan aya anu geus boga janji deui endek datang ka imah engke jam 11 Allah nyahoan aya anu aing mendek ngaji bae menghindar besi aya anu nagih Allah nyahoan kanyahoan kabeh aya anu diajak ke puncak teh dia ku babaturan leprak babaturanana berangkat ti heula nya tinggalkeun aing daripada tinggalkeun mah mending ngaji bae nyahoan Gusti Allah nu teh nyahoan Gusti Allah kabeh nyahoan kereteg hate urang lempangna getih nu aya di jero awak urang nyahoan kabeh nu matak lamun urang geus kadinya tapi pikiran urang kana maha uningana Gusti Allah urang bakal izin ka Gusti Allah nyahoan Gusti Allah neuleukeun Gusti Allah insyaallah sieun ka Gusti Allah sieun ka Gusti Allah tak aya be tafakur nafakuran makhluk jang mengarah kana maha kawasana Gusti Allah
kudu sampaikan ka boga rasa urang teh dikanyahokeun ku Gusti Allah, urang teh boga rasa didelekeun ku Gusti Allah. Lamun datang tak kadinya rasa urang, wah geus ibadah bakal lazat ibadah. Jadi urang dek ngalawudu heula dieu bade hareupeun cai bari tafakur. Aing ieu asup ka dieu ka cai digerakkeun ku Gusti Allah. Aing bisa neuleuh didelekeun ku Gusti Allah. Nu kadeuleuh ku aing makhluk-makhluk Allah. Aing teh bisa neuleuh ka makhluk Allah nu kadeuleuh ku aing makhluk Allah. Berarti Allah khaliqna. Setiap makhluk nu kadeuleuh ku aing teh aya nu ngagerakeun Gusti Allah. Aing diuk di dieu ge ngagerakeun Gusti Allah. Urang dek ngalawudu teh kos kitu heuh. Atau lamun di Mekah mah orang bisa dijorogeun batur. Di antri pan ngalawuduna. Ya di baheula bari tapakur. Kayak geus bisa mah geus bisa. Sakilat-sakilat sakiteup-sakiteup. Ieu mun can bisa kos kitu lah. Nagog we urang di luhur cai. Ieu. Cek pamajikan, "Oh, Ji. Kenaon?" Masing-masing bae ceuk. Tapakur ditapakur eta dihandap. Bangun da tadi wadahan ieu heuh. Dasar aki-aki atuh. Wadahan atuh. Susuk omong asa bakal rupa aing keur ibadah ka Gusti Allah. Ibadah bae, ngagantung atuh wadah. Celi Gusti cili teh ku Gusti dibere bisa gadengekeun berbagai suara-suara makhluk Gusti. Eta suara-suara makhluk Gusti teh berarti aya nu nyuarakeun, nu nyieun sora teh Gusti. Masya Allah, cek jana teh horenganan eta suara satu sarua jeung ngadengekeun suara Gusti abdi. Gusti hampura mata abdi, hampura celi abdi, irung. Iya pakai napas ku abdi, nu dihirup ku abdi, anu ku abdi diisap, iya teh oksigen angin teka deuleu ku mata abdi, tapi pan aya angin, lamun eueuh angin mah meureunan paeh kan makhluk. Ieu teh aya angin buatan Gusti teu karasa ku abdi di mana bae, abdi di kamar, abdi di jalan, abdi di majlis, abdi di leuweung, abdi keur di kantor di mana, ku abdi dihirup eta udara. Lamun ku Gusti Allah di stop eta udara atau diberi penyakit eta udara, Gusti abdi meureunanan geus jengker ku ari. Tapi Gusti bahasa gala-gala teu kadeuleuh ku mata abdi, tapi lamun make mikroskop membeureun angin kadeuleuh. Jelas aya ieu teh angin, jasok karasa tiis, komo aya AC, komo aya kipas. Nu jelas mah ieu dihirup ku abdi, ieu makhluk Gusti aya gustian di dinya. Ya Allah ya Rabbi, Gusti hampura irung abdi, sok pake ngambean macam-macam Gusti. Kadang-kadang mah ngambean nu ku Gusti diulah ku abdi disium bae terus. Hampura we Gusti. Oh. Urang nek ngalawudu teh kieu mata geus, celi geus, irung geus. Nah, urang terutama peting tak kira-kira bangsa orang jam 2 mulai orang mandi diuk ngalawudunan ya. Atuh cara moal kaburu salat, daripada salat teh inget ka Allah mendingan nagog inget ka Allah. Perhitunganna kos kitu. Salat ngawudu kocak salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum salat tahajud Allahu akbar assalamualaikum karek deh tamat tahajud TK apa bos gitu. Apa nu dimaksud salat teh inget ka Allah, ku hari urang keur wudu ndek wuduna bae geus inget ka Allah, mendingan teu salat tahajud daripada salat tahajud cukrut mendingan tiuk bae heula di dinya tah inget ka Gusti Allah. Dimaksud makan ngadeketkeun diri ka Gusti Allah. Atuh bade ampura Gusti sungut abdi. Loba pake ngasaan makanan Gusti. Mun abdi dahar jeung daging jeung opor kitu karasana abdi sok poho ka Gusti. Abdi mun ngadahar daging anu sok di kecapan teh naon ngaranna tah semur, abdi sok poho ka Gusti.
abdi ngadahar daging nusuk di kalapanon karena dah rendang teh sok poho ka Gusti aya abdi jeung teri masuk inget ka Gusti ampura Gusti sungut ieu tah eta tina makanan inuman beda apa abdi sok pake nyaritakeun Gusti aduh kadang-kadang nyaritakeun anu dipake karido ku Gusti kadang teu dipake karido ku Gusti pake ngomongkeun batur setunggeus teu bata geus di ka Allah keun janu Allah pan abdi ge abdi teh nu Allah matan Gusti titipan ti Gusti pan cek tadi ge wa khalaqa kulla syai kabeh perkara nang Gusti wa huwa bi kulli syai'in alim Gusti maha uninga abdi keur di dieu teh Gusti uninga nyaho Gusti ih Gusti ba maha gagah moal kasieun oh abdi dieu di dieu nang Gusti maha gagah bisa ngadiukeun abdi ka dieu padahal mah abdi mah jelema bodoh tapi ku Gusti dikersakeun seakan-akan Junaid udan sia udah sarua jeung kos kitu da teh sia teh kesel sia teh mung tapi deuleu surga aing udah mandi ngan kurang teu kadege seakan-akan kos kitu mandi nu rapih mandina manusia junub mandi tiris batur mah perang di medan laga nyawa taruhana sia kakarak mandi bae geus nyebutkeun tiris ya cak Gusti Allah deuk tahajud surga sia ulah sok tiris awas sia ku aing digeringkeun isuk cak Allah teh mun sia tiris bae digeringkeun ku aing sia ulah sebut tiris ulah bejakeun haneut itu tiris Gusti haneut tiris ya sales mah sia isukan tuh bener isuk-isuk mingsek tuh gara-gara sia nyebut tiris coba mun haneut dia tuh ngomong ngebohongan diri berarti atuh ulah boga perasaan gering laksanakeun nu di deuleu surga Allah tah tegar urang teh mandi urang wudu sakumaha tadi tamakur gas kamu salah musalah Allahu Akbar lupa ya karena tadi keberang nyatabrakan pak ya sok buka pocong di kaca teh lagi sholat tahajud dia emang ya lo tuh kos gitu tolol bohong ke Allah balik kurang kakarak takbir dong Allahu Akbar azan aya pocong kanjeng kumaha muringkak bulu aing ya geus aing mah 180 derajat balik tolong datang ke pemajikan dari tahajud cepet awat lo bawa mau aya pocong kadeuleu mah encan kadeuleu mah ayo besi bae ya borangan lu ya cek saborangan eta poho ka Allah tapi lamun pas ka Allah mah teh aing nangieun Gusti Allah pocong nangieun Gusti Allah setan teh waqalakum nangieun Gusti Allah lamun nyana didatangkeun ka aing nang gerak Gusti Allah berarti Allah nyoba ka aing coba pocong coba tah dah teh sieun aing mah bapak kolot siap pocong datangkeun ka dieu ye parangsahan aing sieun meureun lawang ditutupan henteu aing lompat ye poho we ka Gusti Allah sih tapi lama manteng ka Gusti sembarangan aing ka dieu teh nang gerakeun Gusti Allah kicep aing kicep Allah denge aing denge Allah gerak aing gerak Allah siap pocong ka dieu berarti nang Gusti Allah diuk sia ngajajar di hareup yuk aing salat goda aing usia moal sieun aing sebab keur ka Allah Allahu Akbar aya pocong di ini itu sieun berubah ku jadi kunti anak bukna geroi ganda roba-roba pan setan takara kos gitu tesieun bismillahirrahmanirrahim 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 aya kana baca budak bismillahirrahmanirrahim ancana ku bismillah ini teu
asal kurang mantep ke Gusti Allah. Tapi lamun ka Gusti Allah mantep leungit bangsa pocong karena Allahu Akbar ngadenge Allahu Akbar hate urang manteng ka Gusti Allah. Indit teman kos gitu. Jelema ti tanganterkeun bibina teh apaan? Sakali anterkeun teh bibi sia. Ka mana? Tuh ka ditu ka lubur itu. Oh, jalan bibi. Ayo. Berangkat di atas maghrib. Anterkeun bibi. Balik di ditu jam 9 peti. Tas tanjakan 9:30. Aya nu ngajubleg putih. Cek ada parangsan aing teu bisa babacaan beneran. Langrang pocong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Da sangka selesai tiupkeun. Aya keneh bah. Can manjur. Parangsana aing deui beureudan babacaan aing. Ya, Yasin ku aing sia. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira aba'uhum wa hum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktharihim fa hum la yu'minun ma turud. Aya keneh bah. Bismillah ya 100. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim 100 tiupkeun. Maju blegeh bae. Ya Allah, geus beak babacaan, stok geus beak stok. Ngajubleg ge tolol mah. Dia ku aing sampeurkeun sia. Aing geus beak babacaan masih kene can ini kene ja biasana ku ayat kursi ge hiber. Leuyit parieuh henteu datangnya na kadenya. Cekal bah. Sial horeng takal kadongdong di kapur. Masya Allah. Ati mah sakuran ge moal leungit ceknya. Tipu aing goreng dek Agustus ditabur kamu mau bisa ku babacaan sama kos gitu mal ngajubleg bang goblok aing ketipu cekena lajak duborangan bahwa sok kusorangan kene kusorangan sebenarnya naon kusorangan kene ngajurig-jurig dah padahal naon borangan teh kos gitu ogas ieu jelema de kondangan begitu de kondangan dingkeng ke belantaran rada maribis aju pas tas maghrib rada ngagedean isa rada letik kondangan guys berangkat jana kabeca kira-kira bangsa 10 meter ke jalan datang beca kemana pak undangan kayak mana? Oh rame cara dirinya tuh undang. Ayo guys berangkatnya napan asup make batiknya nanti malah tas salinan maksudnya besi kotor karena ada hujan besi kotor mawas barang di dulu baju nanti anu batik teh hiji kotor ya mah horenganan. Oh tadi teh meureun lempang di jero beca pan beca teh ditutupan make plastik ku tukang becana japan besi nyebro ditutupan nyana asup ke jero make batik di jero diganti make baju putih celana putih baju putih kopiah putih coba kan maksudnya tuh maksudnya saling di jero lantaran deka undangan besi kotor bener baik kotor tadi di jalan teh kakek ceretan nu batiknya dipakai baju putih enggak saja sorban dikalurkeun gede putih deh beres barang datang kan wahajat dibuka ke tukang beca plastik nah barang dibuka ke cak tukang beca pocong beca katipu kene bae tukang beca pocong tuh birat kabeh nu hajat kabeh aya pocong luar lumpatan kabeh jana saha pocongna pocong tadi make batik cek eta salin di jero beca pajar pocong katipu teh eta teh anu nganu borangan mah emang dijajadikeun bae dijadikeun jadi mah keur wiridan we teu penting maca shalawat ngeunah ya sallallahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Muhammad cenah cenah ieu bae besok ngaji teh mingguan ieu dengan biasa ibarat teh bener pas keur kamarina aya nu maot penting nanti aya kosrek kresek
wah asana tadi rada embat letik ya asal kelenger didinya kerasa cagar aing mah dengan ngagoler bae ya iya goler dia kan tapi terus baik korasa tetap penyanak kieu bae datang ka tarhim jam 4 ya arhamar rahimin irhamna nu kakeresekan aya keneh bae sakira teh jurig dikeun penting can balik keneh bae datang ka jam 4 di deuleu kunyana masya Allah orenganan ucing plastik dah asup ka dieu jadi lembang lah ucing ya korose katuh goblok aing katipu ku ucing emang nu borangan mah kos kitu dia ulah borangan nu mantak ge biasa bae coba lamun keur penting di deuleu mah ucing atuh kan berani lamun nu beranian geus bal katipu ku jurig Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa pocong beneran dah pocongan sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad sia jeung sieun aing pocongan ya tampiling sak aing barang set eueuh ieu pocong beneran kagak depreknya da dirinya tak jadi ulah borangan ibadah ka Gusti Allah geus inget ka Gusti Allah bakal leungit nu mantak wali bisa kaleuweung dipake kasih hiji Allah dek naon bae ngaganggu ka aing karang Allah ka gunung sorangan bae para aulia Allah suluk di jero leuweung sorangan bae apa kata digoda berbagai hewan ngagoda berbagai jurig ngagoda aing makhluk Allah sia makhluk Allah ya kudu aing sieun ka makhluk Allah mah sia nangieun Allah aing nangieun Allah aing mah deuk ka Allah sia deuk ka mana sia sieun anjeun moal cek urang Badung mah aing makhluk Allah dia makhluk Allah ngaing didamel ku Gusti dia ke didamel ku Gusti atuh ulah sok silih kitu daun kitu ngaranna ulah sok silih sigeung dia ngaing dia ulah gaganggu ka aing moal ngaganggu ka sia salida sia teu ngaganggu ka aing moal ngaganggu ka dia tapi lamun dia ngaganggu ka aing dipenggal ku aing dia teu bahasa Badung eta kos kitu awas ya ku aing lamun ajeuleuh eueuh tuh kan ilmu Baduy ya takos kitu ta eta ulah boga kasih jeung moal aya kasih hiji Allah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim zalikumullah anu kasipatan kok kitu bagus ya Allah anu ngadamel anu teu boga anak Gusti Allah anu teu boga pamajikan Gusti Allah anu ngadamel kana seluruh perkara Gusti Allah nu uningaeun kana sakabeh perkara Gusti Allah Rabbukum Pangeran aranjeun kabeh la ilaha illahu taya pangeran wajib disembahing Gusti Allah teh khaliqu kulli syai anu ngadamel kana seluruh perkara fa'budu maka ngaibadahan aranjeun kabeh sok ibadahan Gusti Allah wahiduhu tauhidkeun ku anjeun Gusti Allah wa huwa ala kulli syai'in wakil Gusti Allah teh nu jadi wawakil anu ngajagaan ala kulli syai'in kana seluruh perkara geus satu ku ari mah urang tawakal tu ala Allah wala haula wala quwata illa billahil aliyil ka Gusti Allah pasrah Allah nu jadi wawakil Allah anu ngaraksa jeung ngajaga pasrahkeun segala rupa ka Gusti Allah mantep jasa tah hayang datang ka dinya teh ya teu bisa lamun teu ngaji teu bisa tah hayang papasrahan ka dinya teh tah hayang ka bener-bener wakil ka Gusti Allah segala rupa nyanggakeun ka Gusti Allah segala rupa moal bisa lamun teu ngaji urang sakola bae ka itu teu ceuli datang ka bisa bae nu ngaji bae di pondok pesantren mantep ngamantepkeun ka Gusti Allah can bisa-bisa komo nu boga pondok nu mondok pesantren modern lain salah mun deuk ka Allah moal bisa
moal bisa kajen kuku mage tetep kudu dinolkeun di ka Gusti Allah keun ngajina hiji nu dideuleu Allah mun urang dagang nu dideuleu Allah geus make aturan Gusti Allah mun urang berpolitik nu dideuleu Allah berarti make aturan Gusti kudu anu berpolitik kudu ngamainkeun politik ekonomi kudu lamun teu ngamainkeun ekonomi berabe atuh cara Suriah kuari lumantak emas murah ge di urang diperkirakan sampai 300.000 bakal anjlok. Nah emang kunaon gitu Suriah geus kajual emas 25 ton 25 ton dijual ke Inggris. Cak Inggris masih ada enggak ini lain gitu ngomong dah orang Inggris mah ini masih honora. Wih, tenang aja cek orang Suriah, yang penting sekarang beli dulu kekeh orang Inggris sayang dulu pergudangan anak begitu dibukakan ke Suriah di bangkerat tuh emas kami Masya Allah tambah ratusan ton kakarak dijual 25 ton hayo gara duitan seberapa triliun kan dia jang perang aing perang jeung Amerika persiapan anak masih ratusan ton kayaknya di bunker ya kakaraknya ngajual 25 ton di Indonesia guys turun tina 550 turun 550 turun 520 turun deh 480 turun 430 turun 450 ulah waka meuli emas meuli mantenanan ngajual ulah waka atau diulah-ulah ge aing mah aing boga moal meuli moal jadi tegableg gatuh masih turun kuari lamun urang nelpon ka bos mas moal waka dibere can jelas lantaran Suriah ngajual dari 25 ton ujianana bisa 200.000 di urang mas. Ialah perekonomian batur mah siap jasa sabilillah gayang Amerika cek Suriah basar asad geus dikilkeun geus dikicukeun geus tatep bae ulah jadi sasaran Amerika jadi sasaran gayang Amerika jual emas senjata geus disiap-siapkeun kiriman ke Iran geus disiapkeun siap nyana ngalawan Iran teu Iran menyuplai kadinya anu ngaran bom nuklir Ali geus dikirim ke Suriah nu ngaran Hasan geus dikirim nu ngaran Husein geus dikirim geus ditagog-tagogkeun ku ari kieu siap dana geus dijual kakaraknya penjualan pertama 25 ton geus dijual batur eueuh nu nyahoeun Inggris neuleuh soak neuleuh persiapanana ternyata masih ratusan ton keneh yes teh kudu meuli emas komo mas Jawa mah ambalaya dikontrakan teh mah iya teh batur mah kos sekarang itu Indonesia kuari lamun perang naon persiapan anak emas dibawaan ku Amerika bensin dibawaan ku Amerika kauyah-uyah dibawaan ku Amerika persiapan andai kata kurang perang jeung Amerika naon wah aya cenah kiai di mana itu naon tangkal nu paranti main peplotokan teh naon kalau derawak kayak kene ces modar sia persiapan naon ya Allah. Soeharto mah ketika kamari teh urang dek digilekeun ka Timur Tengah dek ninggalkeun Amerika pasti diembargo Indonesia singkat kata siap cek Soeharto di embargo negara orang no problem menang di mana engke rakyat siap di Swiss simpenan negara Indonesia make rumus-rumus tersendiri geus tinggal notok doang untuk diembargo 25 tahun Indonesia masih moal kalaparan. Perhitungan Soeharto seperti apa? Karena Soeharto na lengser tinggal dicokot bae tuh duit urang di negara di Swiss. Ira cenah kieu urang babarengan ka dieu tangkorak sia barenana. Sia mah geus ka Gunung Kawi bae, guys. Naudzubillah min. Atuh boga perhitungan Soeharto ge lamun kamari sadar. Tapi kan politik mah kos kitu. Hese jahona urang teh geus lengser. Gus Dur lumatak dilengserkeun emang kunaon? Oreganan jaringan Islam na pohara jasa. Jeung berbagai organisasi Islam nu keur main di dunia sengaja ku Gus Dur NU na dibekemkeun supaya ulah kanyahoan ku negara ternyata di berbagai organisasi teu perlu kukula disebutkan sebab di Indonesia ge aya organisasina mendunia
tuh main di dunia teater Amerika. Waduh, badan intelijen luar biasa, orang bahaya Gus Dur, mesti dilengserkan. Amin, panggil men, sini men, men, ayo keluar. Amin belar aja, bukan ini. Iya, parah jasa lalakon lamun kamari Gus Soeharto kurang henteu direformasi, urang bakal beralih perekonomian, kiblat urang Timur Tengah, urang diembargo ku Amerika, geus siap dana dibuka sote geus eueuh geus moal. Mun kamari memehna teu meunang dibukakeun, kitulah politik. Gus Dur mantak dilengserkeun teh naon, lantaran jaringan Islamna sarua jeung Osama bin Laden. Bahaya ceknya, sebab akan dijadikan Indonesia negara Islam ku Gus Dur. Matak NU na ngahaja teu beresan ku nyana, sebab NU boga Gus Dur cek omong sompral nama abeh teu kanyahoan. Kos kitu politik mah ternyata main di luar kanyahoanana. Kuari di Inggris aya nu asup Islam politikus ulung, di Belanda politikus ulung asup Islam, di Amerika sarua bae luar biasa akibat sabab Gus Dur. Lain terlalu ngagungkan Gus Dur perjalanan nana, lamun urang maca ke perjalanan Gus Dur seperti eta geus eueuh nyana, tinggal aya Gus Pur bari Gus Dur eueuh Gus Pur masih aya keneh ku anu keur berjuang ge. Aya tilu tokoh Islam, nu hiji kakarak umur 15 tahun, nu hiji umur 40 tahun, nu hiji umur 50 tahun. Lain lalagaan ku ari teh numadak Obama teh mundur. Yuk, waduh Islam wah jasa lain lalaga Islam teh keur bergerak disingsieunan teroris apa mundur Islam. Lamun kamari di Amerika dibom, Masya Allah lain lalagaan mana eta mah keur maraton kelas dunia tuh dibom 2 kali atuh sia malah ya kanya aku teh sapiraha dagang dangder doang. Weh, lain lalagan gergerak kuari, Masya Allah. Nah di Indonesia ge kuari aya nu gergerak. Saha kiai ngaranna Juned. Unggal negara aya. Apa presiden SBY nyahoun nya lagi sarua mah. Atuh politik bakos kitu. Ieu politik, ieu ekonomi, ieu agama. Boleh lalagan nu mantak tenang. Lamun engke perang gas panggilan kukula kado porosotkeun jalanana ayo suntik pae aya ke kukula didongengkeun ke aya 4, aya Uni Soviet hiji, aya urang Tanzania Afrika berarti hiji, aya urang Spanyol anu baheula Spanyol diislamkeun, dijajah ku Islam, Tariq bin Ziyad Fatah sampaikan kaji di negara Islam selama 700 tahun, tapi dibabat habis deui ku Isabella BAKB datang ka eueuh tapak-tapak na acan. Lamun urang nyaritakeun Spanyol Ki Ibnu Malik Alfiah urang Andalus, ahli palak orang Andalus, ahli ilmu kitu sejarah orang Andalus, perlu Ibnu Sena dan lain sebagainya orang Andalus Spanyol. Beak kabeh tanda-tanda keislaman anak, ciri keislaman ge orang ziarah ke Andalus, ka kuburan Ki Ibnu Malik sepi di ditu. Nu ngazarahan padahal dunia kabeh maca Alfiah Ibnu Malik. Kuari orang Andalus aya nu berangkat deui siap tempur deh ka Islamkeun Spanyol, tapi orang lamun nyaritakeun Spanyol nyeri hate, nyeri 700 tahun negara Islam dibabad langsung raja-rajana, masyarakatna kabeh dipuatkeun ka kapal endek disalametkeun ngomongna, dikakapalkeun kabeh puluhan kapal. Setelah di kapal asup tentara Kristen dipaehan kabeh di jero kapal orok-orok acan biasa. Lamun urang nyaritakeun Spanyol seperti eta atuh sia mah tolol sih nyaritakeun Madrid main bolana dong goblok teu nyaritakeun urusan sejarah Islam na mangsa tolol bin goblok gitu sia mah Spanyol teh Masya Allah eta lain lalagan ke urang mun nyaritakeun dina kitab aya anu urang Spanyol eta teh
mual keluar di gerakan Tariq bin Ziyad, mual gerak keluar tina gerakan Syekh Fatah baheula anu ngaislamkeun Spanyol. Ya Allah ya Rabbi, urang lamun nyaritakeun Indonesia bae muringkak bulu urang. Tokoh-tokoh Indonesia anu mempertahankan bangsa jeung negara, anu diseret, anu ditembak, anu dipiceun, anu digencet di digol demi bangsa jeung negara. Indonesia mangis, tapi kuari mah Agustus bae geus teu karasa Agustus. Agustus teu karasa Agustus. Camatna ge camatna Agustus lain baris jana ka puncak bego baru. Lamun ditanya ku camat mana kiai? Atuh camat mana bae? Ya eueuh, ayo mah tulos ieu mah ulah sia henteu mah henteu bae. Ngan aing kapanggih jeung camat eta. Saha ngaranna? Ya teu rahasia aing teh mah. Tah tah mah goreng camat bae, emang goreng ieu camat bae. Ngomong jeung aing sia, soekeun sia ku aing. Aing geus teu karasa Agustus saudara-saudara. Masya Allah. Nah ieu kuari keur mejana hudang deui. Di Irak geus aya deui. Puyeng Obama. Ceknya ieu aing mun dilawanan bae beak di negara aing. Ye. Kuari bae ge hutangna masih keneh urut perang kamari inca. Jam 10, 27, 11. Wallahu a'lam bissawab. أدم الصلاة على الحبيب محمد أدم الصلاة على الحبيب فقبولها حتما بغير تردد أعمالنا بين القبول وردها أعمالنا إلا الصلاة على الحبيب محمد يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين وثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم نبينا الأمير نهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم